Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi mitra kaum dangun sadayana. Dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami raskeun hanca carita tatar Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda atanapi carita tatar Sunda teh didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Ka para wargi anu teu acan subscribe mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-45. Hanca urang teh anu katunda dinten kamari nyarioskeun Ginggi anu harita diutus ku Ki Bagus Seta masihkeun lalayang teh nya ka Ki Yogas Citra teh ya. Tah harita nuju di parios ku Ki Yogas Citra. Kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga nyengakeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-45. Mireungeuh Ginggi kalah andi prek Ki Yogas Citra henteu maksa-maksa kahayang diantep sakarepna anu diaeh-aeh teh. Andika diutus naon ku Ki Bagus Seta sujang ceuk Ki Yogas Citra. Minangka nembalanana Ginggi geuwat ngasongkeun peti kayu ukir anu di jerona aya lalayang. Lalayang naon ieu? Mending ilo ayeuna supaya teu mawa kapanasaran Ki Adi, ceuk lalaki kolot anu make sorban teh. Ki Yogas Citra ngudar pita anu nalian susunan daun lontar geus kitu maca eusina. Ngan bae sabadana ti eta katembong halis ieu pangagung teh rada kerung geus kitu ngahuleng sakedapan. Jiga-jiga lain warta anu pikagumbiraeun nya. Ceuk lalaki kolot anu disorban meureun dumeh mireungeuh paruman Ki Yogas Citra anu ngadadak jadi alum. Ari saena Kakang Purohita ngiring ngilo ieu lalayang, ceuk Yogas Citra ngasongkeun susunan daun lontar. Ginggi nyaksian lalaki kolot anu disorban teh lalaki anu umurna bisa jadi geus 70 tahunan tapi sehat, berseka jeung kulitna bodas, ceuk Ki Darma Bareto nu disebut Purohita teh nyaeta jalma anu di nagara nampa tugas dina ngaheuyeuk ngurusan agama. Nya meureun lamun ceuk ukuran zaman ayeuna mah menteri agama Purohita teh. Harita teh Ki Purohita maca eta surat. Supaya teu nimbulkeun kapanasaran hadena mah ieu eusi surat teh tepikeun we ka jalmana Ki Adi. Omong Ki Purohita bari ngareret ka banyak angga anu cikeneh direret malik neuteub. Geus kitu ret ka Ki Yogas Citra jigana ayeuna mah banyak angga geus ngajudi yen eusi surat teh ngabaud kana urusan dirina. Ulah ruas anaking Ki Bagus Seta ngabatalkeun pertunangan hidep jeung si Nyimas, ceuk Yogas Citra. Ngadengi ieu ucapan dadak sakala paroman banyak angga robah jadi pias. Banyak angga neuteub lila kanu jadi bapak geus kitu ret ka Ginggi. Naon ieu maksudna Ginggi? Cenah. Ditanya ukur ngeluk
Kang tu ari jawaban mah boga tapi da lain dina tempatna manehna ngasongkeun kamandangna. Manehna mah sakadar utusan moal hade di penta pamanggihna, ceuk Yogas Citra. Saupami kitu jisim kaula usul ama, sangkan ama dongkap ka Puri Bagus Seta kanggo nampi penjelasan anu langkung eces, ceuk Banyak Angga. Penjelasan mah geus aya dina ieu lalayang yen Ki Bagus Seta kapaksa ngabatalkeun pertunangan kusabab Nyimas Layang Kingkin rek diangkat jadi permaisuri raja, ceuk Yogas Citra. Dina eta lalayang cenah sangkan tali mimitran ulah pegat nya Ki Bagus Seta ngalamar si Banyak Inten pikeun ditikah ku Suji Angkara. Omong Ki Yogas Citra deui. Tabasa ngadenge ucapan Ki Yogas Citra ieu ayeuna giliran Ginggi anu ngadadak panas tiris teh. Aduh kurang ajar tah, ceuk hatena. Ngan jigana anu sarua tu genah teh lain bae Ginggi dalah Banyak Angga ge sarua sanajan tangtu alasanna beda jeung Ginggi. Ama naha maranehna teh manigara rampil nuker-nukerkeun jodoh jalma. Jiga perkawinan teh ukur kaulinan, ceuk Banyak Angga. Sabenerna omongan Ki Bagus Seta aya bener, yen hubungan duduluran ulah pegat si Banyak Inten kudu dikawin ku Suji Angkara. Anu jadi masalah naha ieu teh bener-bener kahayang tina ati anu wening atawa sakadar sangkan masalahna beres, ceuk Yogas Citra. Aya hade na si Nyimas ditalek nah daek dikawin ku Suji Angkara. Omong Ki Yogas Citra ngan bae ayeuna Ginggi ngalaman panas tiris 2 kali. Kumaha teu rek kitu sabab manehna nyaho pisan yen Nyimas Banyak Inten teh jiga anu neundeun hate jeung mikatineng ka Suji Angkara. Ari Ginggi deui apal pisan kana kalekuan bebengok Suji Angkara teh. Sabenerna Ginggi hayang sapok-pokeun nyebutkeun yen Banyak Inten ulah dibikeun ka bungaok. Ngan bae teu saban kanyaho dirina kudu ditepikeun ka batur, sok komo lamun kudu dipikir yen manehna datang ka dieu teh rek ngayakeun rupa-rupa panalungtikan. Sabot kitu ari Ki Yogas Citra mah geus nitah ponggawa pikeun mapagkeun Nyimas Dewi Banyak Inten sangkan mangadep ka dieu. Sakalian we jeung biangna ka dieu kitu, ceuk Yogas Citra. Hate Ginggi deg-degan manehna risi jeung hariwang. Sieun kanyataan anu bakal kajadian mangrupa hal anu kumanehna teu dipiharep pisan. Dada Ginggi beukita talu sababasa Nyimas Dewi Banyak Inten datang ngalanggeor di sagigireunana oge aya hiji jajaka kasep anu Ginggi acan apal saha manehna. Bisa jadi kungsi tepungan Ginggi poho deui. Ginggi mikir saha eta jajaka jeung kumaha make bisa datang marengan Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi teu merhatikeun deui soal si jajaka kasep teh sabab panonna geus kabedol ku mireungeuh hal anu leuwih mata kenari. Nyimas Dewi Banyak Inten leumpang ngalanggeor lir macan teunangan. Ngalengkahna lalaunan keur masamping kain sutra pulas bulau kolot napel sarapat awak. Tapi ngabalukarkeun luka-liku awakna anu lenjang atra katara. Solendang anu sarua dijieun tina kain sutra pulas koneng gedang asak kokoleaban katebak angin ririh.
kagelisan ieu wanoja beuki natrat basa panon poe sore nyorot kana awakna. Ayeuna Ginggi kakara inget deui jajaka anu milu teh tetela Purbajaya nya kaasup jalma anu ku Ginggi keur ditalungtik sabab aya patalina jeung tiwasna budak parawan anakna Ki Ilun Rosa anu katelahna Nyi Wulan Sari teh. Ginggi ngahuleng kumaha bisana Purbajaya marengan Nyi Mas Dewi banyak inten. Ginggi inget deui kana surat anu aya di kamar Nyi Wulan Sari. Cenah eusi surat teh nerangkeun yen Purbajaya eudek nikah ka salah sahiji putri pangagung Pakuan. Nya eusi surat eta anu pajah jadi marga lantaran Nyi Wulan Sari luas maehan maneh teh. Jigana arandi kaduaan tas jalan-jalannya cek Yogas Citra seuri mesem. Ku kaleresan bae Gusti jisim kaula nuju ngalangkung pun Nyimas sareng ibu bade ka dieu atusakan tenan bae jisim kaula teh ngiring. Tembal Purbajaya tapi paromana semu beureum jiga anu era. Ginggi ukur seuri ipis tapi bari angger andeprok sila dihandap. Tikeur di wilayah Tanjung Pura keneh manehna geus apal kangaran Purbajaya katut lalakona. Sanajan kebek ku kelalangse tapi manehna ngarasa bungah dumeh Purbajaya masih keneh aya di kieuna. Padahal nurutkeun pangirana Suji Angkara keur nguber-nguber Purbajaya sabab dianggap na geus ngabalukarkeun tiwasna Nyi Wulan Sari. Tapi Ginggi teu apal naon sababna tapi ka kiwari Suji Angkara teu ngaganggu banyak angga. Sagalana kebek ku lalangse sarua jeung teu kahartina polah Ki Banaspati anu teu ngarasa kaganggu dumeh Suji Angkara masih keneh salamet. Padahal geus jelas marentah ka Ginggi pikeun maehan Suji Angkara. Sagalana kakara dilebah bae nya utamana mah ngeunaan Purbajaya. Ginggi ukur ngalalebah kudugaan yen sabenerna Nyi Wulan Sari mah tiwasna teh ku Suji Angkara. Ngan pikeun miceun salasah Suji Angkara nyieun surat palsu anu nyebutkeun Purbajaya ngahianat ka Nyi Wulan Sari. Yen Suji Angkara eudek nguber Purbajaya oge ukur janji bohong da tujuanna mah sakadar hayang ngayakinkeun yen kabeh jalma nuding ka Purbajaya tur moal mireungeuh ka manehna. Dasar si culas ceuk pikir Ginggi. Syukur hidup gancang ka dieu. Nya maksudna mah sangkan urusan geuwat beres cek Yogas Citra. Sanggeus Nyi Mas Dewi banyak inten harita teh ande emok dina amparan Alkatib. Ama teh sedih da saupama indung hidup aya keneh di kieuna mah tang tu anu rek nyarita teh nya. Ama nya indung hidup tapi dalah di kumaha ayeuna pikeun nangtukeun jalan hirup hidup saterusna ukur ama sorangan anu deuk nalek cek Yogas Citra. Kaayaan sasat karasa jemplingna tepikeun ka sora manuk recet di jauhna oge mani atra kadenge. Tapi anu karasa ku Ginggi mamalah beuki nambahan kakeueung. Nyi Mas Dewi banyak inten oge kabireungeuh guliga hatena eta katingali dina palebah romana. Ki Banaspati teh ngabatalkeun pertunangan lanceuk hidup jeung Nyi Mas Layang Kingkin. Ceuk Yogas Citra harita teh baruk ama Nyi Mas Dewi banyak inten katingali reuaseunana. Ngan minang kagantina
hidup dilamar pikeun ditikah ku Suji Angkara. Ceuk Yogas Citra deui. Ayeuna kabireungeuh aya parobahan dina roman beungeut Nyimas Dewi Banyak Inten. Nah kumaha tiasa kitu ama cenah. Keun bae tong make tetelepe kana masalah sejen. Ayeuna anu penting mah jawaban hidup kana ieu lamaran. Kumaha kira-kira nanaha eudeup narima atawa moal? Yogas Citra motong kalimah harita teh. Luk Nyimas Dewi Banyak Inten teh ngeluk, Ginggi teu bisa ngira-ngira ngelukna teh pedah naon. Dina urusan cinta awewe masok susah ditebak, narima kana cinta ngeluh, nolak kana cinta oge ngeluh. Ngeunaan surat anu datang, urang bisa boga dua rasa. Hiji rasa anu kingkin sabab ditolak pangasih, tapi oge rasa pigumbiraeun sabab ditepungan ku pangasih. Tapi meureun anu kadua ieu mah nya gumantung kumaha panarimaan urang, utamana diri hidup nyai. Ceuk Yogas Citra. Nyimas Dewi Banyak Inten mah ukur tungkul we wungkul, tapi Ginggi mah tungkulna bari hate pabaliut karisi. Risi sieun Nyimas Dewi Banyak Inten salah nembalan, tur jawabana teu dipiharep ku hate Ginggi. Tetela deui anu roman beungeut narada beda kebek ku rasa hariwang teh oge Purbajaya. Sakareretan Ginggi nyaksian kumaha alumna roman beungeut Purbajaya kiruh kulawu jauh tina rasa hegar. Mireungeuh kitu make aya rasa timburu dina hate Ginggi teh. Naha maneh bet pipilueun guligah, ceuk hate Ginggi. Ama moal wakanarima atawa nolak, sabab anu leuwih penting mah hate hidup. Ulah ngajadikeun ieu lamaran ngabeuberat hate komo nepikeun ka nyiksa mah. Loba kolot anu nyieun aturan yen jodoh anak mah kumaha kolot. Tapi henteu kitu keur diri ama mah hidup salaku awewe dibere kabebasan pikeun nangtukeun pilihan. Ceuk Yogas Citra. Nyimas Dewi Banyak Inten dibere waktu pikeun cacarita ngasongkeun kareteg hatena. Sarerea anu araya jarempling tapi hayang geuwat ngadenge naon anu rek diomongkeun ku Nyimas Dewi Banyak Inten. Manuk anu recet ti jauhna oge jiga anu teu sabar hayang nyaho eusi hate ieu wanoja geulis teh. Ama sim abdi mah hoyong terang heula. Naon anu janten marga lantaran batalna pertunangan Kakang Angga teh? Nyimas Dewi Banyak Inten tacan mere jawaban kajaba kalah malik nanya. Ari neuleuman eusi lalayang mah ieu kasalahan Ki Bagus eta. Pertunangan lanceuk hidup kudu batal kusabab raja miharep Nyimas Layang Kingkin jadi permaisuri. Ceuk Yogas Citra. Beb jarempling. Manuk anu recet ngadadak jempe teuing milu kingkin. Teuing geus haliber ngajauhan sabab eudeuk ngampi. Hidup acan ngajawab kana patalekan ama. Ceuk Yogas Citra. Sebab ieu wanoja teh gawe nangan haben we ngeluh. Ama atuh naon anu kedah diwaler da rumaos di sim abdi mah ukur awewe anu kirang pangarti. Saupami jisim abdi ngasongkeun pamendak, tacan tangtos eta pamendak sareng pamadegan jisim abdi teh leres ceuk pandangan nu sanes.
Nyimas Dewi banyak inten harita teh sasauran. Heueuh puguhnya salah. Cek hate ginggi harita teh. Hidup kudunya kana kahayang ama. Yen ama mah teu weleh mere kabebasan ka anak pikeun mikir sorang. Sanajan nya aya anu nyarita anak kudu taat ka kolot tapi bawi rasa kitu ulah nyieun balukar kasangsaraan anak usakadar hayang taat ka kolot. Cek Yogas Citra harita teh. Ama duka atuh ama. Umur abdi teu acan cekap kanggo ngemutan rumah tangga teh. Ari kahirupan rumah tangga teh apanantiasana lulus banglus teh. Saupama apal kana lilinggeran cinta. Duki kadanget ieu jisim abdi teu acan terang nu kumaha ari rasa cinta teh. Nya utami nama urusan cinta antawis istri sareng pamegat. Cek Nyimas Dewi banyak inten harita sarerea jarempling. Sakinten jisim abdi anu kedah mutuskeun naha leres henteu putusan ti jalmi anu tacan apal kana lilinggeran rumah tangga. Leres jisim abdi tos apal saha ari Raden Suji Angkara teh. Anjeuna putra pangagung paripolahna sopan. Malah ka istri mah sasat sopan pisan. Anjeuna oge ka Cidabu melana ka jisim abdi. Kersana rohkeun pati kanggo ngabela kahormatan diri abdi. Namun dina urusan cinta jisim abdi tetep lebeng. Cek Nyimas Dewi banyak inten haritas jempling deui sarerea teh. Namun ari soal Kakang Suji mika cinta ka jisim abdi mah eta leres ayana. Cek Nyimas Dewi banyak inten mungguh matak ngagolak karasana kana hate ginggi mah. Ginggi ngareret ka Purbajaya kabireungeuh kulit beget Purbajaya oge bangun anu kabeulem. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, kurang rehat rasa kedapnya. Kurang lujeng wayah kieu ka sadayana anu mika landep mika cinta kana dongeng Sunda, khususna dongeng Sunda sareupna di Pajajaran anu nuju digarap ku Mang Aa. Mudah-mudahan sakali deui sadayana dina dangat ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayah kieu ka Bapak Yayan Sopyan di Bandung, kumaha daramang Pak Yayan, mudah-mudahan sarehatnya. Ka Pak Permana Hadi Wijaya oge di Banten haturan, ka Kang Imka Faroki di Banjaran, ka Nenek Yani kumaha damang nenek. Lajeng ka urang Cilengkrang ka Teh Rita Damayanti, ka Unda Kapayawangan oge ka Mamah El Hatman wilujeng ngadangukeun. Oge ka Pak Ali Alun haturan wilujeng ngadangukeun, ka Panana Samsudin di Buah Batu, ka Teh Rita Ersih di Cimahi, Kang Jaki Mubarok di Jakarta haturan wilujeng ngadangukeun. Oge kumaha damang ka urang Sukabumi ka Teh Mutia Wangsih haturan, oge ka Teh Enji di Banten. Pananang Wijaya di Cibalong Tasikmalaya oge Teh Hotimah Esther Adelaide kumaha damang. Lajeng ka urang Ciamis ka Teh Tami Malihah oge Kang Rendi. Bapak Taryo di Jambi oge ka Pak Won di Cikampek. Pak Kanu aturan jeung ngadangukeun oge ka urang Kadungora Pak Tedi Rahmat sareng ka Pandang Awaludin di Cikampeknya sareng ka Pak Udan teh aturan udah jeung ngadangukeun we sadayana. Mudah-mudahan sakali deui anu parantos ngarojong anu salami nami kalandep kana dongeng Sunda dina dangat ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna, dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-45 dina dinten ayeuna. Mangga wilujeng ngadangukeun.
Mireungeuh banyak inten jiga anu dulang tinande, banyak angga anu jadi lanceukna sinembah hormat minangka tanda hayang milu nyarita. Aya naon angga, ceuk anu jadi bapana. Ama mugi kersa ngahapunten, bilih jisim kaula lepat cacarita ama, ceuk banyak angga bari sumembah hormat deui pikeun kadua kalian. Caritakeun ayeuna jisim kaula teu sapagodos kana pakarepan ama anu bade nyerenkeun putusan jodoh ukur kumaha ceuk si Adi. Nah make kitu margi ieu putusan teh baris ngabaud kana kapentingan urang sadayana, nya kalebet kana kahormatan ama nyalira, ceuk banyak angga. Nah make kitu. Naon bae anu janten alasanana, namung mutuskeun perjodohan sacara sapihak antawis jisim kaula sareng nyimas layang kingkin, tetep eta tos nurunkeun darajat ama sareng kulawarga. Maranehna teu hormat ka urang ama, teu sawios maranehna mutuskeun perjodohan jisim kaula sareng nyimas layang kingkin, namung lamaran pihak aranjeuna ka si Adi kedah ditolak, ceuk banyak angga. Kabireungeuh dadana reng hapranjug teuing bakat ku sumangat da cacaritana tatag, teuing alatan ambek kapegung ku sababaraha kuciwa anu ngalimpudan eusi dadana. Rengse banyak angga cacarita kitu cong jajak ka Purbajaya teh nyembah. Aya naon maneh? Yogas Citra ngarere. Pangapunten, saupami jisim kaula oge gaduh kamandang Rama Ua, ceuk Purbajaya. Sok sebutkeun. Cong Purbajaya teh nyembah deui. Parantos langkung 3 taun jisim kaula babakti di dieu. Jisim kaula asa tos janten kulawarga di ieu tempat. Kukituna jisim kaula oge gaduh kawajiban kanggo ngajaga martabat sareng kahormatan ieu kulawarga. Nya sok sebutkeun. Yogas Citra motong omongan da teu sabar naon anu jadi kamandang Purbajaya teh. Jisim kaula panuju pisan kana pamendak pun lanceuk Raden Banyak Angga. Urang sarerea teu sawios nampi batalna perjodohan antawis Raden Banyak Angga sareng Nyimas Layang Kingkin. Namung oge urang kedah nolak lamaran Ki Bagus Seta, ceuk jajaka nu ngaran Purbajaya. Yogas Citra cicing sabab mireungeuh Purbajaya jiga masih keneh hayang cacarita. Jisim kaula ukur nganggap yen alasan Nyimas Layang Kingkin bade dijantenkeun permaisuri raja eta ukur alasan wungkul, ceuk Purbajaya. Parantos sababaraha kali jisim kaula dongkap ka karaton Sri Bima, umargi Sang Prabu sering nyuhunkeun kamandang ngeunaan ningkatkeun kakiatan Pajajaran kanggo ngarebut deui wilayah lautan milik Pajajaran. Namung sababaraha kali kaula tepang asa teu kantos ingkang Prabu cacarios soal bade ngabenum Nyimas Layang Kingkin janten permaisuri raja mah Rama Ua, ceuk Purbajaya. Yen ingkang Prabu salaku nonoman gaduh jiwa romantis mikaresep kana kagelisan wanita, namung dasal kali oge teu kantos nyabit-nyabit nami Nyimas Layang Kingkin, omong Purbajaya deui. Malah anu sering disabit-sabit mah, anu sering janten cacarios ingkang Prabu mah nya Nyimas Dewi Banyak Inten, ceuk Purbajaya sorakna bangun ngageter sawaktu cacarita ngeunaan ieu. Jeup kaayaan mungguh jempling. Asa ningnang
Ari dipuja-puji diri nyimas banyak inten, ari milihna ka nyimas layang kingkin. Kacuriga jisim kaula ieu ukur akal-akalan ki bagus eta, malar nyimas layang kingkin anu kapilih jantan permaisuri raja. Pikeun ngahalangan nyimas dewi banyak inten supados teu kapilih nya kedah dipiheulaan dilamar ku Suji Angkara. Kitu kacuriga jisim kaula marama ua cek Purbajaya. Ginggi anu mendoko sila di juru satuju kana pamanggih Purbajaya nya da kitu pisan anu kanyahoan ku manehna oge. Hayang pisan Ginggi milu nyarita tapi kumaha carana sabab apanan manehna mah geus ka talanjur nempatkeun dirina salaku badega anu ulah teu pupuguh nyuara kajaba lamun ditakol. Ginggi ngangluh tetela dina hal-hal anu tangtu, ngaku-ngaku salaku badega teh ngeurad kabebasan dirina pikeun boga pamanggih di hareupeun umum, utamana di hareupeun para gegeden nagara harita teh. Sang Purohita kiraga suci ngadehem pikeun meupeuskeun kasimpe. Meureun minang kamere isarah yen dirina rek cacarita. Kaula salaku anu geus kolot boga kabunga. Dumeh euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana. Parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-45 ieu. Rupina sakitu nu tiasa kapiatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.